Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala warga anu mika cinta mika resep kenaya dongeng anu judulna Anggara bagian ke-22. Mangga wilujeng ngadangukeun. Atur nuhun. Para mitra kaum damu, Anggara harita bisa ngabela diri. Manehna ngalabuhkeun maneh bari nubruk suku Kang Tua, blug kereleng make jurus caah dengdeng, cedak bincurang musuh kabeunangan. Kuah Kang Tua ngoceak sabab sukuna asa potong, cengkang blug labuh korejat Anggara hudang maksudna rek ngajejek peuheung musuhna. Ngan orokaya Kang Tua gerancinge sukuna ngael bincurang Anggara, koreat blak Anggara nangkarak pengkang. Korejat Kang Tua hudang suku katuhuges ngajungjung rek nincak dada Anggara. Ari Anggara teu kaburu ngejat ngan suku musuh kaciri gancang ditewak kudua leungeun dibantingkeun sakaligus. Hiu kaburu Kang Tua ti bebeut. Korejat Anggara hudang sakilat nyabut peso balati tina jeroeun bajuna. Hiu kolepat muru beheung Kang Tua. Kilak cerap peso balatinan cerem dina tadeu. Mani ngajenghok Kang Tua teu nyana gerakan musuh sakitu cepetna. Anggara hanjelu sabab serangan gagal jeung gagal bae. Nenyo Kang Tua ngangorejat hudang sakaligus ditubruk, kabruk dirontok pundukna, dicekek sataker tanaga. Ari Kang Tua teu guguk manehna ngajaul ka tukang, ngahaja ngalabuhkeun awak ka tukang maksudna sangkan Anggara katindihan ku awak manehanana. Tapi basa keur ngoleweng Anggara ngalesotkeun awak musuh. Manehna ngejat kagigir nginjem tanaga musuh, celeg Anggara luncat ari Kang Tua ti bebeut ku tanagana sorangan. Waduh, kelos ya. Kurang ngajar ngahina ka kolot. Pokna teh tuluy nangtung deui cileng mundur rada jauh. Aya kana 5 lengkahna tuluy masang kuda-kuda 2 leungeun disilangkeun hareupeun irung. Tuluy turun lalaunan kagigir bari ti pepereket ngabijilkeun tanaga. Cilaka gelat 1000 bijil. Geurentes hate Anggara. Manehna geus ngarti kana eta gerakan da geus dibejaan ku bapana. Anggara mureleng ka musuhna tanaga geus siap. Lain keur ngadu jajaten tapi keur ngejat nyingkahan panarajang musuh. Barang keur kitu Ki Baraja nu geus meunang mapagahan niles ti jireun juru simpen jeung Mang Dampa. Ngahaja neangan tempat anu mernah pikeun ngabongohan musuh. Hiu Kang Tua ngadorongkeun 2 peureup ka hareup ditujukeun ka Anggara. Puri nyai cahaya emas nyuwuh kana awuh awak Anggara. Cedeng Anggara luncat nyingkahan balai, kedeger panarajangkeunna kana tangkal kai. Dorok-dok, bru tangkal kain nu sakitu gedena runtuh kalayan kalakaina rabeng bubuk kai ajur paburisan. Kang Tua amek lantaran musuhna linghas. Manehna malik deui ka Anggara, 2 leungeun ditujukeun ka Anggara. Didorong ku tonjokan kembar, kurilap aya sinar muru ka Anggara. Cileng Anggara luncat deui, peledag keuna kana batu. Perah batu beulah cebul, ngebul jeung bau hangit. Kurang ajar lingas-lingas teuing mangkluke. Awas ya diduruk jeung leuweungna ku aing. Kang Tua jengkel sabab geus 2 kali teu bebeunangan. Nista maja utama. Pokna tuluy ngawatek deui elmuna. Maksudna sabagian gede tina kadatan tanagana rek dipake ngagempur Anggara. Ngarah ancur sakaligus jeung teu bisa disingkahan. Tapi barang jeung kitu Ki Baraja geus taki-taki tita tadi keneh. Kolebat keduh koceak aya nu ngagero mata keung. Belum para mitra Kang Tua rubuh sekaligus sirah. Tina sirah boroboran ku getih seger langsung kekejet sigak sakara. Dijireunana ngajegak Ki Baraja nyenyekel popongkol sagede bitis. Nu digunakeun pikeun ngababuk mun-munan musuh make gerak anu kacida cepetna. Anggara colohok bengong heut hate leutikna mah teu panuju. Nenyo peta Ki Baraja kitu nu geus wani ngabongohan ka musuh. Nungas mang rengse Kang Tua kondor moal bisa hudang deui kitu pokna. Tuluy ngaganeang leumpang ngadeuketan ka si juru simpen nu colohok bengong sarta muji kana katanginasan Ki Baraja. Da eta we gerakan nepi ka teu kaciri teu katuturkeun ku panon batur. Paman, nah becurang nu kitu teh lain satria paman, ceuk Anggara. Akhirna mah kedal ucap ngeberehkeun ka teu panujuanana. Tapi Ki Baraja teu kaduhung lantaran geus meunang parentah ti juru simpen. Malah harita juru simpen nyampeurkeun ka Anggara pok ngomong. Yang
Anggara anak bapa ulah pageuh teuing nyekel papagon. Kudu diluyukeun jeung kaayaan musuh hidup kawentar gagah jeung teleges. Mun teu dikitukeun hidup bakal jadi korban. Keun bapa nu tanggung jawab dina hal ieu. Pokona musuh ancur balad baluya. Anggara teu ngomong deui. Ukur ngarahuh narik napas. Red kapopongko nu dicekel ku Ki Baraja, red kakang tua nu masih keneh kekejet bangun nu kacida nyerina. Tina sirah beuki ngaburial getih seger masihan taneuh jeung juhud. Tapi kaboleger beureum mata kukurayeun nu nempok. Nyajangna seueur teuing emutan lah. Dina kaayaan kieu mah mun teu maehan pasti dipaehan. Mang Dampa milu nyarita, Anggara teu ngomong deui. Sabot kitu ujug-ujug aya nu ngahiung sada barang teuas anu maju tarik pisan. Anggara sabatur-batur tangah orokaya geus eueuh waktu keur ngejat. Ti luhur datang batu segede talebug rek ningang kanu tiluan. Ngan untung Ki Baraja kesit sakilat manehna nyapu balad sina ti jengkang kabeh. Bet-bet jengkang kabeh juru simpen jeung Anggara katut Mang Dampa pating jarengkang ka tukang. Geus teu bisa nahan kana serangan Ki Baraja. Bareng jeung ngajengkang nanu tiluan, lug cedagur batu ningang lemah, ancur mancabura. Mun metel kana sirah moal teu bocok, tapi untung tayanukeuna ka Anggara sabatur-batur da keur nyungkur kana taneuh can kaburu hudang deui. Sanggeus batu ancur sarta bubukna mancabura ka karahardang bari ngeprukan pakaian. Sarerea ngahegak bakat ku capek jeung jajantungna reuwas. Ki Baraja ngemplong hatena sabab baladna salamet. Aya naon ieu? Ceuk Anggara kawas nu poho kana kaayaan. Nying mas mana jang Angga? Ieu daerah musuh, Kang Tua geus ojor tangduk Ki Buranil mijil. Tembak Ki Baraja. Nya. Jadi nu nyerang bieu teh Ki Buranil nya. Saha deui atuh? Anggara ngerahuh narik napas jero. Tuluy tangah anabreh katempo aya nu ngajegan ulak cangkeng di luhureun guha. Nu tayalian iwati Ki Buranil nu tita tadi nyaksian lumangsungna nu keur tarung. Ki Buranil kacida gemesna sabab teu panuju kana tindakan Ki Baraja. Nu tega ngabongohan nu akibatna Kang Tua cilaka. Satalina Ki Buranil teh resep kataji ku wawanen jeung kasatriaan Anggara nu geus wani nyang hareupan Kang Tua nu geus kawentar gagah sakti mandraguna. Hate leutikna Ki Buranil muji ka Anggara nu gede wawanen jujur jeung satria. Ngan sikep nu sarupa kitu ngadak-ngadak leungit kalinih ku kakeuheul menyok tindakan Ki Baraja. Akhirna Ki Buranil nyieun peta kitu ngabongohan ka musuhna. Ujalan ngalungkeun batu rek dipake ningang musuhna. Kurang ajar setan alasia. Geuning sia nu jadi kokocona Baraja. Teu sangka jago kahot cewara gagah. Kabecus main pokong ukur bisa ngabongohan. Paduh sia. Mun nya sia jadi lalaki langit lalanang jagat sok hareupan aing deuleu. Kitu ceuk Ki Buranil ditujukeun ka Ki Baraja. Nasar jalma kolot kumaneh sia. Geus bigun, geus deukeun kana liang kubur kali ruangeun. Bisa sia nyebut licik ka aing. Bisa sia nyebut ngabongohan ka aing. Sia ge ngabongohan ka aing. Tembak Ki Baraja taya kasieun. Nah, dasar belet. Aing naur hutang sia deuleu nu licik dilicikan deui. Nu main bongohan di bongohan ku aing. Ngeus jeung untuk lomba seungut wani mah turun sia. Ceuk Ki Baraja nulak cangkeng bari tangga. Geus siap sadia pikeun ngayonan Ki Buranil nu memang geus bicil amarahna. Anggara jeung Mang Dampa katut si juru simpen hideng mundur. Sabab geus kaijir bakal aya kajadian nu mata keung. Nya bareng jeung kitu Ki Buranil turun-turunna teu samanea. Ngabiur jiga nu ragrag padahal ditujukeun kana mun-munan Ki Baraja. Dampal suku geus siap pikeun ngajejak sirah Ki Baraja. Tangtu Ki Baraja teu cicingeun. Nenyo musuh nyurubuk rek nincak sirah. Manehna ngejat bari nyabetkeun popongkol. Celeng siuk kalayang jebet. Purisat popongkol ajur jadi bubuk ditakis ku pigelang Ki Buranil. Brig Ki Buranil nincak lemah. Karasana euneur kawas aya lini. Sakilat geus pahareup-hareup jeung Ki Baraja duanana sarua pikasieunana. Rupa teu matut tungtang-tungan jiga bodor. Nu saurang rangkebong pegang, nu saurang jabrig weweg. Pinuh pura rangken, gelang, ali, kongkorong, jimat-jimat narapal dina awak pikeun ngajaga serangan musuh. Memang lain beja kagagahan Ki Baraja sia. Maki jeung bisa nyingkahan panarajang aing.
Namun lain sia buah-buah geus hancur jadi debu. Tapi montong suka bunga sia poe ieu poe bungsu napikeun sia. Baraja sia hianat deuleu. Montong loba macot. Moal guna deuleu. Aing geus bosen ngadenge omongan sia. Aing teu sudi ngahiji jeung musuh nu jiga iblis. Aing teu sudi gumamula ka jalma edan. Aing leuwih hade ngamula ka jang Anggara. Puguh tujuan hidupna. Ceuk Ki Baraja ngebrehkeun tujuanana. Kurang ajar sia. Nyaan ngahina hianat poho kana sumpah. Make wani-wani pilu ka musuh. Taya deui hukuman nu satimpal pikeun sia. Iwat hukum pati tunggal cangga rasakeun sia Baraja. Ki Buranil ngayunkeun leungeun katuhu para wargi sadaya jiga nu lelemone. Tapi ngandung tanaga nu rongkah hiuk bijil angin muru kana beheung Ki Baraja. Tapi Ki Baraja sadia tit tadi keneh manehna nyodorkeun dampaleungeun katuhu nahan harita para mitra melipating hariuk ting jelegur dua tanaga batin bantro. Belasak suku Ki Baraja harita teh para amblas kana lemah semat mumuncangan. Awak Ki Buranil tiba ngagigeg meusan tuluy neureuy ciduh bari molotot ka Ki Baraja. Nuker ugil-ugilan narik napas, narik dampas suku nu mebes kana taneuh. Ngajago sia. Hayang leuwih ti kitu hakan ye. Ki Buranil ngayunkeun leungeun kenca bari manyun mapatkeun jampena. War, sada angin puyuh lilimungan tapi aneh ukur sabudeureun Ki Baraja wungkul. Gigeg-gigeg Ki Baraja igeg-igegan kawas bebegig ketebak ku angin. Manehna rada seber narima tanaga eta mah. Sabab karasan asa seueul kana angen panas pating hareab kana awak. Tapi Ki Baraja nyoba-nyoba ngabijilkeun elmuna. Samemeh rubuh dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Kurilap aya cahaya koneng bijil tina dampaleungeun. Peledug aya sora pating guludu. Peledak aya haseup hideung di antara dua jago bantrokan ilmu batin ngabijilkeun haseup anu kacidakanana. Cengkang Ki Baraja ngajengkang ka tukang. Eleh tanaga ku Ki Buranil, ari Ki Buranil teu regrog-regrog tetep kuat ajeg dina tangtunganan. Jep sora nu pikasieun jempe haseup hideung leungit. Ki Baraja ngarumpuyuk teu bisa nangtung, angeunna karasa eungap, sirahna karasa lieur. Malakal maut geus ngaharewos ka aing. Rek mapakeun sia, coba geura tadahi ajian aing. Ceuk Ki Buranil tuluy nenjerak bumi sakali. Celeng Ki Baraja kawas aya nu ngalungkeun ka luhur. Geus di luhur leungeun Ki Buranil ditojokeun lempeng kana awak Ki Baraja. Burisat aya cahaya herang ngabelesat. Tapi memeh keunakan awak Ki Baraja aya nu ngolepat semu koneng. Motong eta sinar, peledag kadenge sora lir gelap ngampar. Ajian Ki Buranil teu tepi kana awak Ki Baraja. Kasabat ku ajian batur anu meh sarua kuatna. Puguh Ki Buranil menika kerot bakat ku asa aya nu ngagokan kana paniatanan. Purila kakenca breh si juru simpen karek ngulapes leungeunna. Tas ngaleupaskeun serangan nu bieu, rei beungeut Ki Buranil jadi robah, keuneuk dir beusi atah beuleum. Bareng jeung kitu awak Ki Baraja nyirorot deui ka handap. Rek ninggang batu Anggara ngalenyap kolepat jeleng kuru muru Ki Baraja krep. Kasana pisan Ki Baraja salamet teu ninggang batu tuluy diecagkeun deui. Nuhun yang, nuhun. Udeg mang rada lieur bieu. Nah, ya di mana tapi ayeuna caang deui. Cing tulungan pencet urat walikat mang. Sina waras deui. Ki Baraja nukangan Anggara ku Anggara digugu tuluy dipencet kalayan ati-ati. Tol congo ramo kana urat nu heuras meuni manteng. Ku Anggara disasar plong biasa deui. Ki Baraja buringhas. Tuluy narik napas bari kekerot jiga nu ambek. Cukup jang. Tanaga mang balik deui. Hadi mah kageunaan ku ilmu si Buranil. Urat mamading mang ngajak-ngajak lumpung. Teraskeun darungna mang. Itu pun bapa diancam. Ngeun, urang sini bantu. Temal Ki Baraja tuluy taki-taki deui. Panon mureleng ka Ki Buranil nu harita keur molotot ka juru simpen. Tayau ka batut nasiah hianat dewe manusia deh. Apaan sia dipercaya di juru simpen ku aing. Nah sia kumawa ngahalangan kana niat aing. Atawa sia geus bilu ka musuh. Hayang buru-buru nepi ka neraka sia. Ceuk Ki Buranil. Manehna heraneun sabab juru simpen bet ngabelaan musuhna.
Montong loba teuing tatanya Buranil bisi anjeun teh nyaho. Tah jajaka teh anak kaula. Jadi kaula kudu ngabelaan anu jadi anak kapaksa ninggalkeun kapercayaan ti anjeun. Ti mimiti menit ieu, detik ieu, jam ieu, poe ieu kaula teh sudi ngajalankeun tugas ti Andika. Leuwih de tarung bebeakan ngabela nu jadi anak. Jeung di bisi Andika teh nyaho nu ngabinasa si tilu jago aing jalmana. Cek juru simpen. Terang-terangan kaki Buranil yen manehna geus hayang ngawula teu hayang ngumaula kaki Buranil. Atuh puguh tumerapna kaki Buranil lain deui matak jengkelna. Sabab anak buahna bawahanana andalanana kabeh geus carem. Aya nu paeh, aya nu hianat, aya nu bilu ka musuh. Nah, kurang ajar. Paingan gua peteng bocor paingan aya musuh nu nyaho ka dieu. Oreng sia nu jadi ulon-ulon pangacona. Montong samat kan ya sia. Poe ieu nyawa sia bakal paturai jeung raga. Pira samat inung bapa sia. Ceuk Ki Buranil tuluy ngeupeulkeun peureuh. Geus kitu ditojokeun ka palebah juru simpen. Siu celeng juru simpen luncat tingkahan. Paledug batu nu kakeunaan di sadatari. Berai beulah jadi sababaraha hulu. Ki Buranil beuki nafsu sabab serangan teu bisa sakali jadi. Siu nyerang deui. Leuwih cepet batan tadi juru simpen geus boga andalan. Manehna masang kuda-kuda rekep naker. Barang nenyo